Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Shadaqallahul azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah, mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Langkung dipayun urang muji ka Gusti Nu Maha Suci, anu nganugrahan aneka ragam nikmat, sehat, afiat, panjang umur. Utamina nikmat nu kacida pisan ageungna iman Islam, urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Shalawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, sahabatna, tabi'in, atbat tabi'in ila yaumil qiyamah. Al mukarramun, para alimil ulama nu sepuh miwah nu anom, kum sadayana takdim simkuring kamarantena, mugia ulama-ulama urang teh selalu dipaparinan sehat panjang umur. Aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta unsur muspika, Bapak Kapolsek beserta jajaran, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat nu hadir, urang ngadoa mugia ku berkah muludan urang dibere panjang umur jeung bekal ibadah, dibere jembar rizki jeung bekal ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah, dibere hati urang cinta ke ahli ibadah. Mudah-mudahan maut urang husnul khotimah, amin ya rabbal. Punten teknisi tukang sound paling mana ya? Aya Kang tong nganggo efekna di off, efekna di off, treble naik, volume naik, bass naik, sebab di barang mulut dia dirompok can kaburu naik. Volume naik Kang. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi dakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan ajakan yang sama seperti Nabi dan Rasul sebelumnya, di bawah kalimat la ilaha illallah. Sawang sulande la ilaha. Tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, kemudian munafikin Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul selalu ngahihiledan, ngahalangan dakwah Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, urang mah alhamdulillah tinggal ngadahar buahna. Santri di mana bae dakwah tara aya nu ngahewaan. Ajengan kiai di mana bae magahan ngaji di urang mah disambut dengan dua belah tangan terbuka. Si Haji Fudoli lain ustad lain kiai, ya Allah dongkap ka dieu teh ngariung muludan antusias. Iya syukur nikmat anu luar biasa nu kedah urang disyukuran. Rasul dakwah penuh tantangan,
tapi urang mah ayeuna dakwah penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Bo. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Kangjeng Rasul teh manusia anu aya a'rad basyariah. Begitu dakwah nyampaikan tauhid ku Abu Jahal di halangan teh sedih aya aideng dengan manuturkeun ai mang sorangan teu narima. Kangjeng Rasul manusia biasa dakwah anjeunna ngajak la ilaha illallah. Oh, kapal naon eta? Aya kapal. Kadi itu dia. Ulah datang ka kakus eta. Kenu ngising ka tempok. Ari batur nuturkeun ari dengan ilu tapi Abu Lahab mamang sorangan teu iman. Maka Rasulullah sedih. A'rad basyariah ta. Mun nabi ka pasar, mun nabi dagang, mun Rasul hadirin rahimakumullah tuang leut a'rad basyariah, nikah a'rad basyariah, sedih a'rad basyariah. Rasulullah sedih sebab dakwahna dibohongkeun ku mamangna sorangan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Hei, turun malaikat Jibril alaihi. Jibril teh malaikat lain lalaki lain awewe tengetan dia. Kamari aya budak Jakarta anu kuaring geus modal ngaranna Lia Eden ta budak ngaku Jibril. Jibril mah lain lalaki lain awewe, Lia Eden awewe ngaku Jibril. Atuh piraku Jibril men. Aya bae. Jibril turun, cak Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Allah salam ka anjeun wahai Muhammad. Ulah sedih, ulah nalangsa, mun dakwah dibohongkeun. Ini bukan hal yang baru. Nabi Nuh dibohongkeun ku anakna sorangan, Nabi Lut dibohongkeun ku pamajikanna sorangan, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dibohongkeun. Maka tong sedih Muhammad, cak Allah, pastaqim kama umirta, jejeg bener anjeun sakumaha diparentah ku kami, lakonan amal soleh, ajak jelema keuna la ilaha. Mata para kiai, para santri, para asatid, ari aya jelema nu teu satuju jeung agama teh ulah heran. Musa jeung Firaun berhadapanna, Nabi Ibrahim jeung Namrud berhadapanna, Nabi Muhammad jeung Abu Jahal. Urang ge santri ngajar ngaji kadang-kadang nu ngahewaan mitoha. Aya nu kitu? Aya teu? Aya. Ngomongna kaminantu bari nyekel koprak atuh coba dia kotok kokoreh kupedah minantuna santri tas subuh ngaji jam 10 ngaji tas zuhur sorogan tas asar ngaji peuting ngaji bae cak mitoha aing dak boga minantu ngaji bae anak aing di parabanaon. Ulah sedih Kiai, bukan Abu Jahal, mito. Pengalaman. Tahadus bini masim kuring mah papada santri mitoha atuh santri kegiatanna teu aya ngan sorogan Quran we eta mitoha teh hadirin anakna 17. Incuna ayeuna abah kula mitoha geus 53. Alhamdulillah.
maka nyiar minantu atau santri nyiar pipa majikanan nu sakupu. Lamun pada sakupu masalah ki santri pamajikan santri komo mitohana santri insyaallah teu berateun tantangan. Lamun santri boga pamajikan santri susah biasa senang ge moal ngarasa bangga sabab boga keyakinan susah ti Allah senang ti Allah walaupun teu meunang urang nyendehkeun sesuatu anu teu pantes ka Gusti Allah keur bicara hakikat gering ti Allah sehat ti Allah susah nang Allah sugih ge nang Gusti. Haji Pudoli ge siang ieu datang di dieu eta teh kersaning Gusti barang sumping ka ieu tempat alhamdulillah nu hadir mayoritas nini barang lewat bau balsem tadi hadir Allah mitoha beres bagus mitoha hade mitoha nanjirkeun agama moal sepi tina ujian pamajikan ka ulah ngaji bae beas eueuh seeng nangkup deuleu pamajikan dengdengan beheungna cak salakina eueuh gawe aing nempuan beheung batur deuleu batur mah anting naka deuleu batur mah kongkorong na kalung naka emasna 24 karat 23 karat kula mah teu sakarat-karat acan cak salakina ka dia yang nyekek sakarat diang kege pamajikan pan jadi kitu tah pamajikan ja awalna mah narima salakina teh santri teu usaha gara-gara medsos loba nempo gambar baju gara-gara medsos loba dembo gambar make up jadi nu dipikiran halis nu dipikiran teh pipi nu dipikiran teh bibir nu dipikiran teh pembersih pelembab tempat-tempat make up di siaran geus kolot lain mikiran ibadah kalah memek apan salah gitu ngomong salah kuduna ngomongna kumaha tuh budak leutik ngomean mobil bae disebutna momo berkabayah berkasukabumi berkaserang jalan deui ngaranna jalan halis dihidangan make up pipi dibeureman make up bibir dibeureman make up ngarana dirimu yang boga Masya Allah pamajikan hade dinasehatan mamang teu pugu-pugu ngeunah bae dia ngajar ngaji eta majlis dia taneuh kolot aing mamang hade uwa hade tatangga hade masyarakat hade lantaran ieu santri teh istiqomah pastaqim kama umirta teu kagigir teu kasisi lempeng ka Gusti Allah boga ilmu sabogana pagahkeun ka hamba Allah dengan ikhlas dibere ku Allah manusia teh ku kaikhlasan eta kiai lembut hatena bager ka manehna eueuh gogodan ti tatangga ti mitoha ti pamajikan awak tak kiai gering bae eta lamun haul di tempat guru kiai kabeh ngobrol penyakit halo anak mah cangkeng mending cenah inta mah jangkeng anak mah gula darah naik bae nu hiji deui ngomong sarua atuh sarua urang aya kitu mah sabaraha aing 400 aing beli 550 nu hiji nembalan dalaku di awak aing tuh beak dikerikat di kop unggal peting diurut unggal peting
atuh padahal mat pan kiai mah di imah dirompok di kamar ai kunaon ai jelema nu tukang gapleh di pos ronda sapeuting sataranjang teu make baju sehat bae istidraj ti Allah tapi kiai di jero kamar peuting hudang rapih bajuna teu kaanginan muriang bae eta teh gogodan ti Allah terlalu cinta Allah kepada orang itu maka gering geh pastakim kama umirta guru-guru orang sanajan gering tara mereka ngaji itulah contoh dan diawali oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu maka kami mas santri karak diomongkan ku tetangga mah kecil tah mah karak dipaido mah ulah dianggap maka ulah cengeng nyampaikan agama dakwah lewat berbagai cara salah satunya yang dulu dilakukan oleh ulama salafun soleh muludan model koskio terus pastakim kama umirta biarkan orang wahabi mencak-mencak apa itu maulid tidak mendasar kan saya mah budak kamari sore boga janggot doang jeung tarang hidung di urang metilok sombong jelema sanajan sok ibadah lain tarang nabe nu hidung kawak-kawak nah hidung tapi nu hidung ulah sedih nu putih ulah bangga hidung putih nang Allah biarpun hitam ingat kata pepatah hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang nanti eta nu ngajoak pasti salakina hidung moal salah Bo Assalamualaikum tiap tahun muludan alhamdulillah osok ziarah kubur alhamdulillah osok tahlil alhamdulillah matang puluh natus osok alhamdulillah iya urang osok muludan tahlilan matang puluh natus nuturkan ulama dalil ulang ulama jadi urang lamun ditanya mah dalil tanya oh iya panitia mulud masang tenda panggung dipasang Masya Allah biasa pakai dangdut poe iya pakai muludan alhamdulillah atuh panggung maalat iya kumaha malut kumaha nu ngagunakeun pakai dangdut dosa pakai ngaji pahala peso pakai mencit embe endah pakai mencit jelma masalah sapeker pakai ngaji oke pakai dangdut carak haram hese teuing sapeker haram HP segede hihid Allahu Akbar madorotan HP di HP mah aya micet segala taulah emang kamu aja aku juga tahu eta kuarima pak ndek zina nauzubillah lalaki ndek nakal jeung awewe teu kudu ka mana-mana bisa pesen di HP madorot HP pesen awewe nakal barang kapanggih cita tangga ieu mah panitia masang panggung panitia masang tenda ti jauh-jauh geus musyawarah sumping karorompok Kaji Budoli damang alhamdulillah ya sangaran lagi Mangawang Anwar bos kasur makana manehna mun salat macan al hukumut takasur bae eta hayang muludan cana dulur kami ulah ngomong dulur kami ulah ngomong dulur kula dulur iya sarua bae bener Bu daek ngaku dulur ka kula minta duit iya dulur muludan sakieu pahalana lamun ditanya iya muludan dalil nanya ho henteu osok tahlilan osok dalil nanya ho osok rajaban osok dalil nanya ho laju osok matang puluh osok natus osok haul osok dalil nanya ho henteu ka haji kami mah dalil kami ulama kiai tahlil kami tahlil kiai rajaban kami rajaban kiai muludan kami muludan kiai osok zarah kami ge zarah ulah ngadenge ka jelema nu ayeuna
anu mengklaim zarah haram muludan haram urang matuturkeun ulama urang insyaallah salamet insya Kangjeng Rasul pernah ngalangkung jeung sahabat cak sahabat kieu kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami teh lempang jeung Kangjeng Rasul saur sahabat barang dina perjalanan teh lewat ka pemakaman umum di situ Rasulullah berhenti dan bertanya kepada sahabat cak Kangjeng Rasul atasma'una ma asma'u sahabat-sahabatku apakah engkau mendengar apa yang aku dengar cak sahabat hante ya Rasulullah tenguping kami mah ya Rasulullah ai kitu aya naon ya Rasulullah ya aya jelema dua lalaki di pakuburan ieu keur disiksa ku Allah adzaban syadidan dengan siksa yang sangat dahsyat disiksa di jero kubur naon dosana ya Rasul cak Kangjeng Rasul dosana ieu manehna nganggap leutik kana ieu dosa padahal ieu dosa teh gede sehingga manehna disiksa pertama dosa anu nyababkeun manehna disiksa di azab kubur ieu hiji ieu jelema lalaki mun kiih tilok ngisang aya eueuh biasana lalaki dina hiji riwayat mah ya bulu qaiman kiihna sok bari nangtung nya bari nangtung nya teu ngisang moal salah ieu mah lalaki jawe mah moal aya nu kiih bari nangtung moal aya teu eueuh Bu pernah ibu acak-acakan bari diuk ge acak-acakan nya gandeng kotok kuat paburia kotok ya pagawean supir biasana ya badu supir henteu sakabeh supir mawa kayu mawa sawit hayang kieu heureun we jalan kieu kana ban mobil mantas kieu lain ngisang disintrekan huluna da geus kitu dioleskeun pan huluna kana ban wow mungkin hideung bae eta Masya Allah Bu nu kiihna nangtung bari teu ngisang matak masjid-masjid ulah kabawa kuari aya masjid di masjid kiihna nangtung mall mah pasar mah meuje masjid mah ulah mempermudah tapi mukhalafah jeung syariat nyieun tempat kiih anu bagus nu tertutup anu sopan tapi anu akur jeung syariat agama ngulah-ngulah urang kiih bari nangtung tapi kuari masjid loba nu kaismeun loba nu kabawa deuleu masjid pakotaan malah aya masjid di lembur kiihna mulai make nangtung Yahudi keplok kajen masjidna bagus kiihna kos urang cak Yahudi na'udzubillahi min hebat ibu-ibu mah lamun keur ngaji kieu aya ibu-ibu lempang tiluan pasti hayang kiih eta laju hebatna awewe mah telok anu bari nangtung sanajan kabelet ge pasti ngetok baturna di kamar mandi euy geuraan aing geus teu kuat cak baturna asup bae jasarua kiih di jero tiluan pan laju jak nu jero kenceng amat diam aja lagi tahu lah matak urusan bab kiih insyaallah ibu-ibu aman amin ya masalahna lalaki tapi nu kadua cak Kangjeng Rasul naon ieu ya Rasul nu kadua teh nu nyababkeun ieu jelema disiksa ku siksa yang sangat amat dahsyat ieu jelema teh sok nganyeri dulurna ku letahna berita can bener ge geus disebar-sebar batur tenaon-tenaon rumah tangga keur bagus ai salakina digosipkeun pamajikan ge tenaon-tenaon
saketa jelema teh kadige dia naon dia teu nyaho kitu salaki dia ai kitu kunaon kamari ngabonceng pamajikan dengdeungeun nu bener dia geger dia mah malingping sama malingping atuh pantes batur mah ngabonceng pamajikan dengdeungeun jeung ojek ieu salakina pulang ojek salakina ditegor ku pamajikanna ai kakak tadi ngabonceng saha ai dia kunaon lah juga laki tadak berita geus nyebar ai tadi nu dibonceng saha muatan pan rapet amat nene naik motor teu jaga jarak nangkep ngomongna bisi ragag aing mana nyekelan kabutung pajar benten nu aing dia mah pan rapet-rapetin bisi ragag laju aing gengan teu ngomong doang ieu teh poe ieu ku bagus-bagus teh nasib menang muatan ini nya bau balsem nya teu mayar deui laju datang ka imah ku dia dicarekan digosipkeun tah eta nu mere info nu gagosip siap-siap lamun teu ditobatan di kuburan bakal disiksa na'udzubillahi min. Kemudian Kangjeng Rasul wahai sahabat candak dua pelepah korma dicandak ku Kangjeng Rasul eta pelepah korma di sahabat teh ditancepkeun di pakuburan eta dua jelema nu keur disiksa sahabat bertanya ya Rasulullah apakah ieu dua pelepah korma manfaat bagi ahli kubur cak Kangjeng Rasul mohon cak Kangjeng Rasul iya apa manfaatnya Rasul dua pelepah korma yang ditancapkan ini selama daunnya masih basah dia bertasbih dan tasbih itu manfaat bagi ahli kubur bisa ngentengkeun siksa kubur bayangkan hadirin tatangkalan baik bisa ngurangan siksa kubur ku tasbihna komo jelema anu iman di harapan kuburan maca tahmid maca tahlil maca tasbih maca zikir yakin tababacaan anu dibaca di kuburan akan manfaat ke ahli kubur cak Wahabi awah manfaatan cak Kangjeng Nabi manfaat nek nuturkeun saha tentu urang nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sadayana Allah Muhammadun wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi ya Allah zarah kubur teh manfaat ya Allah nu hirup teh maca tasbih tahmid ayat kursi zikir manfaat ke ahli kubur jebol 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 eta ahli kubur ngalap manfaat jelas matakan ayeuna bapak-bapak singkah deh lamun rek ngaji lamun rek masantrenkeun anak singkah hade tempoh heula pasantrenna sabab aya pasantren anu teu muludan aneh bin ajaib pasantren ngalarang mulud aneh bin ajaib pasantren ngalarang zarah jeung tahlil matakan lamun dek ngaji memeh entep intip heula geus diintip karak entep kunaon ieu sapeker coba kunaon ieu euy bobo bo kalau bala ngomong kia lamun nek ngaji kudu ka mana tuh lamun nek masantrenkeun anak kudu ka pasantren nu mana atuh kiaina nu kumaha kia ngajina utawi
kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi akidahna Imam Asy'ari madhabna madhab Syafi'i. Apal tak balik itu apal tak geus eta dalil jeung urang lamun anu ngajak ngaji hayu ngaji keheula dak ngajina geus ulananya ngajina henteu kitabna kitab saha ulananya dina kitab madhabna ulananya dina madhab akidahna ulananya akidah endung aing mah moal ilu ngaji moal sanajan di angkotan pulang punya di sembakoan moal aing mah cenah kieu ya lamun deuk ngaji teh kiaina anu ngajina utawi kobongna tihang barokah Syekh akidahna Imam Asy'ari madhabna madhab Syafi'i. Apal tak nu apal engke kedeung pulang bebas. Apal tak diulangi deh ya dalil urang ngajina utawi kobongna barokah Syekh akidahna Imam Asy'ari madhabna madhab Syafi'i. Apal can angel ka apal iskarolot sinya di otakna loba urusan. Ayo nu mabuk mah tulis geus aya teh cenah si Haji Fudali tadi ngomong naon ngaji naon jae ge kieu ngajina kobongna barokah Syekh akidahna Imam Asy'ari madhabna madhab Syafi'i sakali ngajina kobongna barokah akidahna madhabna. Ibu-ibu can kompak tuh kos bapak-bapak hiji-hiji aja nih bapak-bapak. Ayo barang kabehan ngajina kobongna barokah akidahna madhabna. Mantep eta. Aya ibu-ibu nu ngomong kieu tambahan di cenah ku ibu naon bu ngajina utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi akidahna Imam Asy'ari mazhabna mazhab Syafi'i nu ngomongna Haji Budoli endah cakulangan ditambahan ku kula naon nu ngajina nini mun nu ngajina utawi logatna berarti jelas mubtada jeung khobarna jelas fiil jeung fa'il jeung maf'ulna kobongna tihang awi ai bisa na tihang awi mah tihang awi bae ulah maksakeun hayang agreng jatuh titah agreng nu dititah ge nyampikeun ilmu mampuna tihang awi tembok bilik eta bae ulah maksakeun hayang agreng adag ka dieu adag ka ditu iring ka dieu iring ka ditu agreng tapi panas lantaran eta mah sabenerna mah duit jeung jalan sabenerna mah duit jeung solokan eta mah duit pajak kajen pemerintah kena jalan ngabangun ieu lembur jalan rapi solokan rapi ulah duit jalan di ka majliskeun jadina pan jadina atuh lamun hareudang mah anu betaheun teh moal kamana ieu jakeur tihang awi mah baretaheun ayeuna mah teu betah padahal bagusan ayeuna duit panas betul eta ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah duit pajak ti berbagai anu ayeuna mah tambah deh pajak micet pajak judi online micet itu prostitusi online lamun cana eta duit dirinya aya pajak prostitusi online piraku majelis dibangun dari duit dan ngajual apem kaharti lamun panas kaharti lamun majlisna hareudang kobongna hareudang kaharti
duit pajak kumaha cak agama, kajian pemerintah, orang bergandengan dengan mereka, baik dengan mereka. Bagaimana kalau tidak ada pemerintah? Alhamdulillah, Pak Polisi sing sarehat awakna, amin. TNI sing calager, amin. Laju pemerintah orang sing sarehat, kajian guna ngabangun jalan ke rapi, majelis mah ai mampu maboga dana nu bersih, nu halal, ai donatur nu bersih, nu halal, bangun jeung siar agama. Tapi teu mampu, tihang awi bae barokah ngajina, kobongna barokah syekh. Ya Allah, orang Indonesia boga Syekh Nawawi, alhamdulillah. Nu hamil ke mun anak lahir lalaki ulah SSA Muhammad Nawawi, Muhammad Dimyati, Muhammad Abi Yazid Al-Bustami, endah tangaran-ngaran tapaulan kuari mah rembungan nanyana lain ka kiai ka Syekh Google karena geus mulai manehna nyiaran ngaran jeung anak muka Google pesan suara nama-nama anak yang baik keluar anak embeban nu tadina kuduna Muhammad jeung Ahmad, Abdullah jeung Abdurrahman, Muhammad Dimyati, Muhammad Abi Yazid Bustami, Muhammad Daman Huri, kuari ngaran anakna Excel. Ayah keboga adi Desel, ayah denu lahiran teh lahiran anak awewe sangaranna aing meresep ke artis nu jangkung gede teh budak Bali saha Luna Maya boga anak awewe dengaranan si Luna. Mun jadi guru kan repot, cak muridna selamat pagi Bu Luna. Laju eta ibu Luna kulitna rada hidung, mulid pan rame, oi buluna hidungnya. Syekh Nawawi, berkah Syekh Nawawi, santri wauhan Kamadariyus Su'ud, Fathus Somad, kisah Rasul, biografi Rasul disampaikan di muludan. Syekh Nawawi punya murid Mbah Hasim pendiri NU, Syekh Nawawi punya murid Kiai Haji Arsad Tawil. Hadirin, ini ulama-ulama besar dan sederetan ulama-ulama termasuk Syekh Asnawi Caringin, Allahu Akbar, Syekh Abdul Karim, subhanallah. Untung ayah Syekh Nawawi Sayyidu Ulama'il Hijaz, rajanya ulama di tanah Hijaz, diakui oleh Mekah, diakui oleh Madinah, diakui oleh Mesir, diakui oleh Syria, diakui oleh Jordan, diakui oleh Yaman. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah, orang dijadikan orang Indonesia. Ayah Syekh Nawawi Asy'ari. Assalamualaikum. Punten nyabunya orang teh akidah orang ahlu sunnah wal jamaah. Sandaranana dua imam besar, pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kedua Imam Asy'ari. Ayah di Mang Haji Mansur ayah biasana digerogona Haji Acung. Hadirin, di mana ta Imam Abu Mansur? Makamna di Uzbekistan. Di situ ada makam juga Imam Zamahsari, tokoh-tokoh besar yang akhir kemudian Imam Zamahsari keluar tina paham nu nyimpang, nuturkan ahlu sunnah wal jamaah. Ai kitu Imam Zamahsari kumaha? Cak Imam Zamahsari kieu, heuy tanaga nu urang bisa gawe nang urang, eueuh campur tangan Allah. Cak manehna Allah menciptakeun doang, adapun tanaga mah nu urang, hayang lempang kumaha urang, neuk gawe kumaha urang, ngangkat nu urang, tanaga urang. Cak manehna padahal salah, horeng tanaga teh nang Allah, kekuatan teh titipan ti Gusti. La haula wala osok dibaca
cak mama sanja kadu kawang mun sapoe 100 be dibaca tala haula urang ku Allah bakal diberi rezeki jembar urang mah pantelok ta maca eta geus teu jembar sanajan duit lo bage rupak bae hate tapi lamun ku Allah diberi rezeki jembar terutama rezeki batin pas-pasan hatena jembar eta nu hebat komo nya loba dunya nya hate jembar insirop nangke pake sarana agama Allah hebat dunya nikmat akhirat rahmat sorga bakalna amin atuh sekali deui atuh ya robbal mata kudu tetep goyah amat karak teu ngejo sapoe ge goyah amat la haula wala quwata illa eta lamun dibaca dengan khusyuk baca ku ibu jajal 4444 tenden cai panas yakin tiis yakin tiis Sakias Imam Zamasari tanagan urang akhirnya yang Imam Zamasari teh nikah jeung hiji awewe cak riwayat guru mah awewe nate putri daripada Imam Ghazali hadir rahimakumullah cak abahna kieu nok neng nini moal ngajawab atuh ieu masih neng nu digerokeun nini repeh lebah dieu nya geus doakeun bae si Haji Budoli anggap we incu neng cak abahna teh kieu lamun maneh malam pertama abah nitip kumaha abah ke salaki maneh ajak ku maneh rejeng sapenting eta 70 kali kuat tamu alba repeh awewe nyaho kami ge awewe mah kuat sapira nandean atuh ieu nu ngompa nu leuleus ge mangkane geus ngempos caina ban lah kudu dipancing parawan repeh moal ngarti neng mah moalnya ieu mah urusan mesmeu ieu mah ieu neuk nanya ieu ka lalaki kabehan ulah anu repeh jawab lamun sapeting 70 kali kuat ta moal ampun cak aki-aki karak bubuk age geus lepet malah manuloba anak bapana geus kolot ndek rejeng jeung pamajikan anakna rewel bae ngadeng karek endek mulai ecrot cenah kitu tah eta didinya tah budak teh sok ecrot eta tadina tah kos kitu tah 70 kali cak ibu kuat tamual talalaki begitu malam pertama cak si neng teh aa mohon neng muncak bahasa orang begitu indah pernikahan kita dunia memang luas lelaki memang banyak tapi di hatiku hanya engkau oh ya atuh ulama ge disanjung ku pamajikanna begitupun aku sayang beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang kupinta beribu-ribu wanita cantik hanya satu yang ku cinta cak pamajikana kieu nya ning boga permohonan mun hayang rumah tangga urang langgeng aya naon kitu neng neng hayang peting iya urang malam pertama neng hayang direjengan ku aa hayang direjengan ku tuan Syekh 70 kali cak Imam Zamasari wadaw selebeu atuh ari boga kahayang teh neng anu wajar bae henteu ieu mah kahayang neng teh peting ieu hayang dirujengan 70 kali cak Imam Zamasari atuh moal kuat neng piraku teu kuat atuh teu kuat lah manya teu kuat apancana tanaga nu urang lain ti Gusti Allah pancana tanaga nu Syekh pan sok ceramah sok dakwah tanaga nu urang
nu urang lain nang Allah piraku ngarejengan kula 70 kali teu kuat coplok tuur neng coplok cak eta awewe sekarang tinggal pilih bo ibu cak eta awewe sekarang tinggal pilih hayo ndek milih neng apa ndek milih patekadan lamun ndek milih neng tinggalkan patekadan bahwa tanaga urang tekadkeun tanaga ti Allah lamun ndek milih patekadan tinggalkan neng sok rek milih patekadan apa rek milih neng cak eta Syekh teh sarua aku tak bisa jauh teu kuat lamun kudu pisah jeung neng lamun neng nyaho suara HTKK pasti neng nyangka eta suara neraka jahanam bergemuruh kulantaran cinta yang tidak bisa ditolerir berarti kuari nek milih neng akidah ditinggalkan salamat aina salamat alusuna akhirna tobat eta Imam Zamasari di bawah seorang wanita akidahna ahlusunnah wal ibu Waalaikum bisa ka dieu nang saha Allah aju bisa dahar nang saha hakikatna Allah eta Imam Zamasari makamna tah aya batu nisanna unggul caket sareng Imam Abu Mansur Al-Maturidi laju saha Abu Mansur Al-Maturidi cucu daripada sahabat Rasul Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah hijrah di Makkah menuju Madinah Nabi orang anu agung Nabi besar Muhammad dilahirkan dina Senin kaping 2 bulan Rabiul tahun Masehi na tahun 571 Masehi kemudian Rasulullah diutus di Mekah kemudian Rasulullah hijrah ke lalu Rasulullah wafat di bumi Siti dikurabkeun ge di Madinah di tanah-tanah Thayyibah begitu Rasul jeung sahabat hijrah datang ke Madinah eta di Madinah sahabat Ansor nyambut qala badru min saniyatil wajaba syukru lillahi tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru mada'a disambut begitu disambut dipersilahkan dirompok saha dirompok sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dag dig masak nyadiakeun kadaharan nyadiakeun kemuhan kemudian nyadiakeun tempat sare Rasul jeung para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di mana makamna di Turki dari Abu Ayyub Al-Ansar turun punya anak turun punya cucu turun punya cicit terus dari Abu Ayyub Al-Ansari lahirlah cucu beliau yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi makamna di Uzbekistan hei makamna di Uzbek awas orang Uzbekistan maka rasep ibu pernah kan itu tacannya aya Uzbekistan aya Kazakhstan aya Kirgistan pokoknya tan lah paling orang mah kejeketan gitunya eta di Uzbek mah diciptakan ditakdirkan ku Allah awewe gareuleus pak mun teu mawa iman mau gak balik kamari jarah atuh lamun nempo awewe urang Uzbekistan 5an gareuleus jadi 10 katempona pan 10 kalangkang lagi geulis
pamajikan urang mah boro-boro kalangkangna asli nage sagelis-gelisna urang Uzbekistan mual menang ngalawan awewe urang Indonesia sanajan Uzbekistan garelis urang dia leuwih didinya ayah makam Abu Mansur Al-Maturidi ke 500 meter ti makam eta ayah Abu Lais At-Tamarkondi subhanallah anu ngarang Bustanul Arifin Tanduhul Ghafilin ari ieu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di mana di Irak ieu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari teh hadirin murid daripada Imam Jabai selain murid eta Imam Jabai teh kolot tere Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nikah eta Imam Jabai teh jeung ibuna Imam Asy'ari pahamna Mu'tazilah akhirnya keluar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dina paham Mu'tazilah menuju paham Ahlu Sunnah. Alhamdulillah ada Umul Barohin karya Imam Sanusi Al-Maroko kemudian beliau Al-Hasani habaib berarti hadirin rahimakumullah datang ka urang geus geunaheun wujud kedam mukhalafatul qiyamuhu ilmu alhamdulillah aya samian aya samiun kajen barayana keneh ieu lamun wujud kidam bako masih menggema berarti masih Ahlu Sunnah wal nang saha eta nang kiai-kiai urang mah teu nyaho-naon tadina poek bener tak poek ke nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah eta akidah Imam Asy'ari deuk ngaji teh ngajina utawi ngajina nu bedas ngajina kobongna barokah akidahna mazhabna awas ulah masantrenkeun anak ka mazhab Soekarno tangkal zaitun di tangkal zaitun aya jurig newo-newo jurigna make jas pakai kacamata hitam laju jurigna ge lain ya Nabi salam alaik macana apenu shalom ai pasantren mah tuh ya Nabi salam alaik tola al badru alaina ulah apenu shalom ieu nangtung santri diajak jemaah diajak apenu shalom ilaihim apenu shalom eta teh nu kos kitu mukhalafah ke jeung ulama madhabna Soekarno akidahna teu jelas Quran diacak-acak awas ulah masantrenkeun anak jeung ulah ngaji ke tempat nu kitu neuk ngaji mah ka pesantren ka kiai anu ngajina utawi kobongna barokah akidahna mazhabna karak eta tempat pengajian anu asli anu sesuai dengan Kangjeng Nabi Muhammad di tangkal zaitun mah adzan ge teu pugu bobo sok kuping adzan teh di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar sunah mun adzan cak madhab Syafi'i Imam Zainuddin Al-Malibari ya lalaki mun adzan curug sunah colokeun kana liang tai sae tanah umat aya bae
Masya Allah, asal jawab bae budak mah kumaha dan curug colokan kaliang tai mun azan ieu curug colokan kaliang ceuli supaya sawara kumpul buleud ke kadengena ku halayak ramai nu di pasar nu keur nyese nu keur kukumbah azan dohor dak mohon kakupik. Ayeuna mah teknologi canggih aya mic corong speaker pasang corong di luhur nu gede jeung azan nu adana dihandap tetep bae sunah urang nyolokeun liang ceuli teh make curug dicolok kos ayeuna sanajan aya Pepsodent sanajan aya misalnya close up sanajan aya Sensodyne tetep bae siwak mamake kayu eta sunah. Bu Waalaikum ke lebah hayya 'alas shalah sunah nyileuk ka kanan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ka kiri hayya 'alal falah ka kiri eta kitu adzan teh ke Allahu akbar lempeng deui posisina wajah si adzan teh kanu kiblat wajah muadzin ngadep deui ka kiblat ai di tangkal zaitun mah adzanna serem leungeunna kieu Allahu akbar ieu neuk salat tanda gelut di jelema ya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ya kudu dipencet ka santap meureun ieu mah ya asyhadu an la ilaha illallah masya Allah kayak kadituna kieu hayalah sholat kayak lamun geus adzan kos kitu kayak ngadoana kieu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah cenah matakan ulah sambarangan hadirin nyiar ilmu ka guru nu jelas sanad ilmu na nyambung sanad guru na nyambung guru-guru orang di lembur ieu jagaan mutiara ulah dilelawarakeun Haji Pudoli mawana naonan Haji Pudoli datang ke dia diundang datang ke dia di karpetan datang ke dia dimumule padahal nu nyaho bokrokna kula teh kula nu berjuang sesungguhnya adalah kiai di dia ustad di dia guru ngaji di dia nu ngabejakeun rukun wudu nu ngabejakeun mana cai mutlak mana cai mustamal mana cai mutanajis mana nu istihadah eta kiai di dia guru di dia ustad di dia santri di dia maka lamun anda memuliakan Haji Pudoli sementara tengah muliakan guru-guru di dia moal menang kemanfaatan ilmu. Masya Allah kula mah di on pulang gedeng menang amal mata duitan amal niat ngaji sih mual seep gak basa karung di congcongan kotok eta mantu kudu diharap-harap jatah lazum di urang mah di mana ngariung ulah-ulah nu ti jauh deket ge diberkatan di salawatan matak luruskeun ulah diharap-harap kos kitu mah tungguan bae ya banyak matakan lebah dia hese dia hayang amal diterima ku Allah kahilasan urang tendekna mengkol bae kok manu tukang ngaji kieu marawan dipengkol-pengkol ke nekna kadinya bae terus perangan nekna kadinya bae perangan kadinya bae matakan nu hebat kiai di lembur ieu hadirin rahimakumullah Haji Pudoli datang ka dieu tinggal prong kiai di dieu teh mulai tas johor taram diukna geus tutuk tur geus mulai lempeng tur geus mulai pegel tur alhamdulillah manehna karunyaeun ka urang jamaah masyarakat di kokolotan sedih amat mun mulud sakieu gedena si Haji Pudoli datang ka dieu eueuh tokoh di dieu he panitia jeung nu hadir sedih tante maka wayahna jagaan kiai-kiai urang di dieu Haji Pudoli mah tidak apa-apa dan bukan apa-apa bo
Haji Budoli ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salam lain nang magahan kula urang Tangerang, nang magahan kiai di dia. Betul. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad langsung maca solawat lain nang magahan iya Haji Budoli, nang magahan kiai-kiai urang di lemur iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul. Lain nang magahan Haji Budoli, nang magahan kiai di dia. Batal wudu aya opat. Mun salah sahiji diantara nu opat hadir batal, teu kudu nungguan kumpul saopat-opatna. Nang magahan kiai di dia, lamun awak kiai mah bisa kieu, aya jelema telok ngaji, salat hitut ge jojong bae teureun. Beres salat kakak tadi hitut. Heeh, kunaon gitu. Atuh batal kamu nitut batal wudu batal salat. Dia ada pan batal wudu aya opat. Aing karak hitut tija aya 3 deui. Nang kiai di dia ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawat. Nang magahan kiai di dia lain nang magahan Haji Budoli, maka muliakan kiai-kiai urang, doakan sing sarehat panjang umurna, sing diberi rezeki anu loba anu halal, geus teu butuh ka duit-duit nu teu puguh. Amin. Laju kumaha atuh lamun geus terlanjur aya duit nu teu puguh, tobatna kudu dirubuhkeun eta tempatna. Mata urangna nu peduli sehingga guru urang teh jejeg ngajar pastakim kama umirta, jalma Islamna di sekitarna ngadukung. Ieu mah kadang-kadang ngajian imah 3 miliar sorangan beres 2 tahun, tapi majlis luhurna asbes bari geus nyarengklehan diantep bae sampai diganti majlis al asbesiyah. Saha nu karunya ka kiai urang? Jawab nu bedas. Saha nu karunya ka kiai urang? Saha nu neuk peduli ka perjuangan kiai urang? Saha nu neuk nyumbang ka pesantren jeung majelis kiai urang? Saha nu neuk ngajagaan kiai urang? Jagaan. Lamun urang ayeuna ngajagaan kiai, cinta ka kiai, ngadukung ka kiai, mahabbah yang ikhlas. Ibu-ibu, teu anak incu, teu incu buyut, bujut pasti turunan orang aya nuku Allah dijadikan kiai. Lamun eta anak orang incu orang anu jadi kiai, ahli ibadah, ilmiah, amaliyah, khosyatillah. Dia berilmu, dia beramal, dia punya rasa takut kepada Allah. Ulama-ulama Allah berarti hadirin nanjarkeun agama karena Allah. Kita ku hiji turunan ge di akhirat orang bakal kasalametkeun. Amin atuh. Ya Rabbal, ulah alasan anak teboga biaya masantren di lembur urang asal daek ngaji. Tinggal urang na kolot na perhatikan kuari budak teh teu nu leutik teu nu gede handphone jeung handphone bae. Kolot na urang kuari kudu ngabatasi, lamun teu dibatasi ai suganta di dieu mah pagunungan pakampungan teu kos di Tangerang barang ka dieu akur bae ulah-ulah budak nini boga WA. Aya nu kitu? Mana jelema mana? Leuk muludan tadi ka dieu nyen status muludan dulu guys. Ayanya suganta nu kolot mah henteu nya. Orang make video eta nya. Allahu Akbar video. Ini TikTok.
Masya Allah repo siti menurut Kiai Ajur geus kolot mau ulah nyekel handphone ulah nyekel WA kudu nyekel na iku naon atuh nini ka bawa kos budak orang kadang-kadang mun diperhatikan ya marah tamual hewa tamual kana kula dipikir-pikir ya urang kos hilang sebagian akal cerdas urang dangdanan nguyek bae sabelah poe halis disetrip doang bentuk cacak pan laju dangdanan bebeakan make tiung dirapihan ngaca bae suganta jeung nyenangkeun salaki horeng jeung selfie ngelel doang nu setruk can diurut hadirin aya nu kitu laju leungeunna kieu aya anu kieu aya nu kieu aya pan ieu nini kabeh jelema berarti itu sok selfie teh Allahu Akbar ti mulai gek diuk datang ka ayeuna geus 3 kali nyeun status banget kula beak jadi status ya Allah dangdanan sorangan moto ngomong edan tante kuari manu edan agarilis kunan kos nu edan nih urang poe Jumatah maca kahfi mas setengah jam paling ge nu macana tartil nu hader manunggus lancar paling 15 menit bahkan 10 menit henteu eta maca kahfi poe Jumat henteu datang ka aingna henteu maca kahfi tapi mukaan status WA dina grup sampai 2 jam teu karasa inna lillahi wa inna aya jelemana nu mananya ya Allah bo hei isuk pageto bakal didatangan urang ku malaikat tapi lain jadi nabi urang jadi mayit lamun datang na Jibril ke para nabi para rasul jadi nabi jadi rasul lamun Israel nu datang ke urang jadi Allahu Akbar tereh jadi mayit ngurusan banget keneh bae meuli skincare 1 juta wani hah emang salah ngomongna naon kuduna kitunya kula lagi atuh ai salah menerima iya skincare 1 juta perawatan sekian juta tapi jariah mah 2000 bae Allahu Akbar meuli handphone 5 juta meuli handphone 5 teu boga duit wani ngahutang padahal mah geus kolot mandek ngawe asaha jang geus kolot wayah manteng hate ke Allah kangen ka incu mah ilu telepon bae ka anak ieu mah lain aki-aki boga WA aki-aki weweaan aki-aki di masjid tasbih tinggalin susu tinggalin deket bedug kieu video call jeung rangda 70 tahun cager nu itu ngajawab cager nganencok ya bol nongtot cak akit tenang kayak gini rojok stres aki-aki geus kolot video call jeung rangda di masjid aki-aki laju nini rangdana lain geura tobat ke Allah geura babalik ke Allah ngalayanan keneh bae malah mere paket segala ke aki-aki aya nu kitu mana dia orangnya dulu bapak-bapak ayat tulisan di masjid
man takallama dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Saha nu ngomong urusan dunia di masjid 40 tahun dilebur amal ku Allah. Kuali malen ngomong dunia di masjid nempo film tepuguh di juru masjid. Bisnis di jero masjid, urusan dunia di jero masjid. Matakan dulur mujahna ku Allah diberi halodo panjang, diberi paceklik, diberi pemimpin tebagus, ku sabab urang nage boro-boro ngamuliakeun ka masjid. Di masjid nage poho ka Allah. Komo di pasar, komo di mall, komo di tempat-tempat nu lain, komo di parlemen, di masjid ge poho ka Allah. Komo nu di luar. Ya Allah, laju sahat anu ngahadean urang hate urang atuh urang sorangan kumaha tuh cenah eta berarti penyakit hate laju kudu nyer obat obatna di apotek diuk silaturahmi siaran ulama ahli Allah nu teu boga kepentingan selain Allah nu di hatena hanya Allah dunia kepentingan naon selain Allah dedekatan jeung jalma eta insyaallah hate urang bakal kaubaran atuh komo jeung nu jadi sumberna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha carana muludan, kumaha carana malam Jumat nu can boga wiridan sholawat geura ijazah menta ka kiai-kiai urang di dieu supaya boga cecekelan setiap malam Jumat wiridan sholawat jeung santri mun meureun para kiai urang teh termasuk Haji Fudoli urang mah kiai lain abuya lain santri teu gaduh jamaah teu gaduh pek diukeun anak pamajikan malam Jumat hayo tawasul hadarat maca sholawat ka Kangjeng Nabi beres maca sholawat menta doana ka kiai Allahumma ij'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'athul maqama mahmud alladhi yakbitu fil awwalun wal akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Aras goyang malaikat nyaksian Rasulullah bakal ngambo sengit eta rorompok anu tiap malam Jumat na maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Laju endek tak moal arek moal ge lamun teu dimulayan ti ayeuna neuk irah deui jeung geus parareot para ieu mah katempo gagah ge tu di bajuan be lamun parawan mata asli ta ibarat huruf teh mah budak parawan huruf nun titikna di tengah normal keneh ieu nu karolot bangsa kolot ke huruf B titikna geus dihandap hadirin mun anak pertama nyusuna di dada anak kalima mah dipalangkakan hadirin rahimakumullah tanyakeun ke ibu-ibu lamun datang ka kolot ayeuna masih ngadangdanan beungeut bae can ngadangdanan hate kumaha lamun datang ajal hate urang poho ka Allah. Bo, assalamualaikum. Mudah-mudahan kumuludan hati orang dibere sehat, awak orang dibere sehat. Anu ieu awak jeung hate teh manteng ka Allah. Amin. Ya Rabbal, sukses panitia mulud, sukses para aparat nu hadir, para sepuh nu hadir. Ieu urang kabehan. Mudah-mudahan teu dikumpulkeun di dieu jaga ke di payunan Allah, di payunan Rasulullah. Dihijikeun di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu nu kapihatur bilih takur tutur teu dipaham kalam nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.